Ma, bapak, cing tenang di surga. Sueb mah ku badut bade dijaga. Ma, bapak, badut pamit. Orang tadi sebarat tahun ditinggalkan ku bapak jeung ku emak. Ben orang adoa heula ka bapak jeung ka emak. Bapak, emak, ayeuna Sueb jeung badut ngalongok di ka bapak jeung ka emak. Bapak cing tenang di surga. Keur Sueb mah dijaga ku badut. Pak, hampura abinya Pak. Baheula di waktu bapak keur aya minang abi ngahesekeun geuning kieu karasana ayeuna mah Pak ditinggalkeun ku bapak. Peurih hirup teh Pak, beban nanaon segala ku sorangan. Pak, Ma, Sueb teh baheula cita-cita aing jadi musisi, tapi teu kabeli gitar-gitar acan. Sabar engke kuat diusahakeun diperjuangkeun kayak Sueb naon nya. Sabar heula we ayeuna mah urang berjuang duaan tos ayeuna mah tong sedih kudu kuat urang teh najan urang ditinggalkeun ku kolotkeun bae takdir urang ayeuna urang hirupna kudu kieu jalanna kudu kieu cep ayeuna aya. Pak, abi enak bade pamit. Bapak macing tenang we. Adoa heula ka bapak. Yuk. Tenang, aya. Ya Allah, kumaha carana supaya bisa kabeli gitar jeung si Sueb, kaki wari can kabeli. Duh, hujan.
tehnya. Ya Allah, beteng lapar. Keisukan naha. Naon mana dulu wae? Nah, eta. Teuing bae. Keur naon main di dieu? Henteu Kang, ngiring nyuhan. Mana lapar abi teh teh anjing can barang emak. Ya icaleun namanya pajang 1000 2000. Tah bos. Duki mah kudu dibere hijaueun. Bos nu kitu mah bukan lagi kudu sing gede. Kela didinya perlu duit. Kantenan wae Kang. Abi teh hoy mamasarkeun gitar. Kang raya abi teh kudu cita-cita nyanten musisi. Sok gampang, masalah artos mah bade namut sabaraha. Peda ieu teh aya bungaan. Henteu ageng Kang. Abi kur periode 500.000 we. Ya siap, tapi kudu inget maneh sekali nunggak bungana naik. Mohon Kang, mohon. Lok, bere lok. Kadenya Mohon. sekali nunggak bunga naik. Mohon. Atur nuhun, Kumaha perjanjianna na? mohon. Deal Kang. Ya, mohon atuh Kang, atur nuhun pisan. Abena bade uwi. Ya sok mangga. Mana lapar teh can mam. Mohon Kang atur nuhun. Ya juk. Tah lok dram. Jadi gitu, tayangan mah jelema nu sarusah we kitu supaya orang pan untung besar. Geus ayeuna urang tayangan dia rakyat nu jika karar itu eno. Aduh. Aduh. Lelempangan ti isu. Aduh. BTS koten barang kieu. Perjuangan gitu. Demi seorang adik. Oh, geuning ieu bumi Pariko teh bade ngical gitar teh. Alhamdulillah abi tos dugi ka dieu. Najan sampean ieu bade lesot oge. Assalamualaikum. Pariko. Pariko. Mang Badut gening. Pariko. Kumaha damang? Alhamdulillah Pariko, alhamdulillah sehat. Sewaktu dilebat atuh. Mangga Pariko bios di dieu we Pariko. Abi teh bade naroskeun gitar teh ya. Mohon. Aya gitarna? Ah iya. Oh, mohon atuh. Ya tuh orang cendak kelanya. Mohon mangga. Iya gitar teh ya. Oh, mohon. Gitar legend teh ya. Oh, iya. Sok ajaran lah mainkeun. Gitar legend teh gitu. Iya. Nu saeuna teh nya. Pa legend. Ieu teh tiasa dikirangan deui pangaosna. Atuh sakieu ge ieu teh tos mirah. Pan ieu gitar teh paninggalan Scorpion teh, grup Scorpion geuning apa tuh? Oh, mohon. Mohon pantesan atuh sae ini gitarna ieu teh. Ieu teh Pariko. Abi teh meser gitar ieu teh kanggo rayi abi. Abi teh belaan namut ka rentenir artosna oge. Ku hoyong meser gitar ieu teh. Da rayi abi teh hoyong janten musisi saurna teh. Gitu. Mohon. Nya sok lah didoakeun we semoga Rai Pak Badut teh sing jadi musisi anu terkenal gitu lah. Amin. Mohon atuh Pariko ieu artosna pengintennya. Iya. Mohon cing ieu we atuh cing pada mangpaat gitu tah mohon. Ieu na cing awet. Gitarna sing awet lah. Gitu mohon. Ya artosnya ditampi atuh nya. Mohon Pariko mohon. Mohon atur nuhun pisan Pariko. Mudah-mudahan sih sampai doakan lah.
mohon atur nuhun Pariko. Atau satu abi pamit heula. Nya, mangga. Assalamualaikum. Punten atuh ya karuna Pariko. Mohon. Aduh, ya saya tahu bana abi Pariko. Nanti kecalikan. Mangga Pariko mangga. Mangga. Gusti ku karunya teuing eta Mang Badut. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Abi teh sakapesar gitar ngosi Suem. Mugi we si Suem teh atoheun. Ayah dalam hening sepi ku rindu. Waalaikumsalam. Tak mau naon tingali tah. Yeuh. Kang Suem ieu teh. Ya Aa, tuh mawa gitar. Gitar ya teh. Keur Sueb. Ting soleh, nah, bagus. Gado aja di mana bisa kepeser gitar. Menang milikku, mah. Nu penting manaon ka yang Soeb laksana. Entong mengikirkeun ti mana-na, ya. Soeb ku didoakeun cing jadi musisi anu terkenal, anu jadi papan atas, ya. Amin. Nuhun a. Ya, tos eno mah. Ya gitar geura anggo eno mah. Cara mayarna makanya ieu teh geus jatuh tempo bayeuna ting si Soeb tong apaleun. Pak, Soeb teh can menang sangu ti isuk teh. Apa? Oh nya, kalem tenang lah. Aya mameun mah kayaknya antosan sakedap kalem lah, tenang. Tong hariwang. Soeb mah fokus we nya. Ameh jadi musisi terkenal pokokna mah nya. Tong ngemutana naonnya josnya. Soeb teh lapar, antosan sakedapnya. Aya ieu mameun. Tah, ieu aya urang mam ieu. Nah, ane nganti lu beda hiji setengah ewang. Iya anu dua keur Soeb. Tah, iya anu hiji keur Aa nya. Pan ama tadi tos mareg Soeb nanya ku Soeb mam ieu anu dua. Nya, mam heula. Mun, nya. Oh, keceragan kumaha aja ieu teh. Apa tuh maneh? Enak teh geus satu tempo. Mohon, Cicing balik lamun ngieum tepat waktu. mohon Pak. Lain ku masalah kitu nah sia teh. Apa enak teh jatuh tempo? Mun tong sok main-main. Kunaon?